Para mitra anu mulia kumanda ramang, alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangluhati para wargi, jasa mancen tugas teraskeun hanca dongeng katunda. Carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawaono, karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official desa katampi kalayan kaminyahan. Kitu diantara sebenarnya para wargi, rupi-rupi para mitra dongeng di Mang Jaya official. Namun ngadongeng anu seueur narasi mana mah ayeuna nya karangan Merdeka Permana ye didugikeun parana mugi-mugi we para mitra tiasa dianggo hiburan pangbeberapana. Mangga nyangakeun carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawaono. Hatur nuhun nu parantos noel subscribe sareng locengna, nu parantos noel like-na. Pon kitu deui para mitra nu parantos ngabagikeun, hatur nuhun para mitra. Sakali dia tuh sering komentar, hatur nuhun para mitra. Bagi komentar-komentar eta tos kagambar, oh kitu naon dia kakiranganana dongeng. Ai tuh punten para mitra. Serap ya. Tapi nya kitu para mitra. Ai geus kolot mah. Ada punten maka atuh berasa kali deui bareng Jaya ngaturkeun nuhun. Gelebugna Angin Rawaono karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-117 urang lajengkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung para mitra karangan Aan Merdeka Permana dina riwayat atanapi judulna Gelebugna Angin Rawaono. Ayeuna teh nincak bagian ka 117. Harita para mitra anu mulia barang geus anyog kaleuweung anu jembet ma para wargi. Tetela didinya keur aya peperangan nu kawilang rongkahna. Perang dua kekuatan badag. Nu hiji ngarupakeunna para wargi sadaya pasukan ti Karajaan Pulau Majeti. Atuh cenada aya Patih Wirabangsa, aya Adipati Rangga, aya Anggawira jeung Surajaya katut dibantu mungkin oge ku rebuan ponggawa nu samagreng ku pakarang. Atuh sabedogna satumbakna para mitra. Malahin mawa jamparing segala rupa cenah para wargi sadaya. Nya kitu atuh. Memang ngai ngaranna ge keur perang. Jeung deui para wargi sadaya eta teh atuh di pihak sejen balad siluman Karajaan Burak Setragan anu jumlahna teuing kuloba buah 1000 2.000, 5.000 buah salaksa cenah para wargi. Maranehna diwengku ku rupa-rupa jirim. Tinu jirim napi kalucueun, nepikeun ka para wargi sadaya, atuh nu pikasirieun saperti ganderwo nu kahandapna ukur mangrupa hasil. Malah para wargi sora atuha eta para wargi awul di sarada. Anjing ngagogog di ditu ti dieu para wargi sadaya nananyakeun nu keur perang campu. Malah mah seurina ge para wargi sadaya gandarwo pon kitu kene. Dina kaayaan kitu teh para wargi matak pikasieun puguh ge para wargi. Matak pikakeungeun anu keur perang campu. Memang para mitra anu mulia dina kaayaana kitu mah. Harita ge para wargi atuh di tempat sejen anu nyaeta diantarana anu pangganas nama hiji siluman oray nu sirahna awewe beungeutna geulis ngan aya sihungan tulamu ngelel letahna panjang leuwih ti 1 meter. Malah saban rek nganiaya para wargi atuh harita ge saban rek nganiaya kecrot nyiduhkeun peurah nu haseupna warna hejo eta peurah teh para wargi. Di mana ka ame cenah kudu ngameuna maka kontan saharita ge cenah teu inget di bumi alam.
mun kapiuhan tiama kapiuhan. Amang Lendra mah koko tetengan jiga aya nu diteangan. Tur ari anyog ka sisi jungkrang para wargi anu mulia. Tetela mangihan patih walang sege, nuker adu harepan jeung hiji awewe. Eta awewe teh dibaturan ku jaka sampireun. Ari awewe eta gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Gelis bawana ngajadi cenah para mitra sadaya. Lamun ditilik ti gigir lengik, lamun dipanang ti tukang lenjang. Atuh harita ge katingali irungna bangir. Panona curileuk para mitra bibir ipis jeung pakulitanana hejo carulang teh. Pipi bodas meni umyang para wargi. Jeung deui katingali beungeut ngadaun seureuh. Ngan atuh punuk Mang Lendra mata kukurayeun teh. Eta para mitra mireungeuh panona nu seukeut jiga rek nyobet kana isi dada. Eta panon seukeut jiga nu rek ngobet isi dada para mitra. Eta nuker Mang Lendra ngarasa reuwas jeung matak pikasieun mah. Kitu diantarana para wargi sadaya. Harita kadenge ting cikikikna ting cakakak ke para mitra. Sora-sora nu matak pikasieun. Malah kadang-kadang kadenge atuh ngahiuk cenah sora angin para wargi. Memang di eta patempatan matak pikakeungeun. Da keur arung antara basa dua kakuatan. Kakuatan onom cenah para wargi ti Pulau Majeti jeung kakuatan silumana Burak Setra Ganda. Anu memang dibantuan oge para mitra ku siluman orai teh jeung sajabana. Malah jaka sampireun ge aya di dinya harita teh para wargi anu anjing babaung kadenge ti kajauhan atuh meuni melewung kadengena. Harita ge tuluy para wargi anu memang ngamatak pikasieun pikeun Mang Lendra eueuh deui. Eta nu geulis teh para wargi ningali matana cenah seukeut alah batanao. Eta nu ngajadikeun Mang Lendra ngarasa soak ningalina og. Harita teh nyimas ratu aning-aning kingki. Harita teh tuluy nyarita. Harita para wargi nyarita kieu. Nyingkas sia maneh mah deuleu. Kaula teu butuh cangkangna deuleu. Heh, eta nu nyangkaruk di jero kaluar sia saha nya maneh deuleu. Aing nyaho sia. Eta nu nyangkaruk di jero tah aing nyaho ka sia. Geura kaluar sia. Cik eta awewe bari ngaheumateun dampaleung. Bareng jeung eta karasa angin ngaheab para wargi. Malah aya sora nu ngaheab angin teh. Mending ngahiuk sapada harita. Da karasa panas nyongkab para wargi. Bareng jeung kitu atuh kana awak Mang Lendra nebak. Anak kojengkang teh labuh ka tukang. Awak Mang Lendra nabru kana rungkun. Ngan diurut Mang Lendra tadi nangtun. Geus aya nu ngabedega. Mang Lendra ngarasa reuwas. Sabab nu keur ngabedega nyang hareupan awewe geulis teh taya lian iwati rurupaan manehanana para mitra sadaya. Aduh. Nanti salah gitu teteh nyawan aing teh. Nah, jirim aing bet aya 2 isinya. Cek pikir Mang Lendra para wargi sadaya. Saha maneh sia? Heeh, sawatara waktu nu kaliwat. Maneh geus nangtang ka kaula. Mun kaula teu diomongan ku si walang sege, meureun sia geus koyor deuleu. Ayeuna sia rek nanaon datang ka dieu. Cik eta awew. Walang sege. Saha eta budak ngora kurang ajar teh ha? Wani-wani culangung sia deuleu. Wani-wani culangung hareupeun kaula. Saha sia walang sege? Eta tah manusia budak ngora teh. Cik eta awewe geulis tutunyuk ka kana hareupeun irung jajaka nu nyeples Mang Lendra. Nya eta pisan. Si Jaka Bandangin aning-aning ginggi. Eta teh si Jaka Bandangin deuleu. Nu ku kaula kungsi digambarkeun.
Kaula kungsi didongengkeun ka Andika. Ceuk Ki Patih Walang Sege. Hah? Baru kieu teh anak kaula. Kurang ajar sia Walang Sege. Ku Andika make dititah ngalawan kaula deuleu. Kurang ajar sia. Sia naha. Make dititah ngalawan ka kaula. Atuh anak itu mah kaula teh ngahareupan nu jadi anak deuleu. Sia nu kurang ajar mah sia deuleu Walang Sege. Ceuk nu geulis tetela Ratu Aning-aning Kingki. Jaka bantangin mah nu tadi keur ngabedega beungeutna ngadadak reup geuneuk rai pias para mitra sadaya. Harita ngadenge yen awewe geulis hareupeunana. Anu papakeanana sing sarwa endah teh make makuta ditaretes Inten Permata. Tetela eta teh geuning nu jadi indungna. Tapi nya geges disebutkeun indungna pituin, tapi ari pangawakanna mah teu bina ti cawewe-cawene anu mangkak rumaja. Nyaan eta cawene nu disebut Ratu Aning-aning Kingkik teh para wargi sadaya geuninganan bisa ngaropea diri teu katingali kolot jiga rumaja we jiga parawan cara jekekan. Kitu kaayanan Ratu Aning-aning Kingkik. Atuh Ratu Aning-aning Kingkik nyarita deui. Tetep di tukang nama loba sora siluman cenah para wargi. Anu memang pating cakakak pating cikikik ningali kajadian kitu teh. Saheng di eta tempat. Malah nuker tarung ragot ge para wargi antara pasukanna Burak Setra Ganda. Ngalawan pasukanna nyaeta ti Pulau Majeti masih keneh rame pating haruak pating harawu. Harita Aning-aning Kingkik tuluy nyarita. Tadi ge disebatkeun di eta pangperangan teh atuh meuni campuh naker. Anjing kadenge babaung malah para wargi sadaya angin ngahiu harita ge. Nebak eta patempatan atuh pating cakakakna siluman, pating cikikikna siluman. Harita kadenge di eta patempatan. Malah ma para mitra anu mulia. Harita Ratu Aning-aning Kingkik teh nyarita. Nu di antarana nyarita kieu. Bantangin. Sia montong wangkelang kanu jadi inung deuleu. Malah sabalikna sia kudu babakti kanu jadi inung. Batana ka bapa anu teu puguh urus sia deuleu. Sok podaran bapa sia nu ngaran si Walang Sege. Ayeuna keneh tapodaran bapa sia nu ngaran si Walang Sege. Montong diantep karep kitu kalakuanana deuleu. Sia kudu bade jadi babakti kanu jadi indung. Moal aya sia lamun eueuh aing deuleu indung sia. Nu matak sia babakti teh kudu jadi indung deuleu. Yeuh, sok sanajan heueuh cenah bapa tangkalna darajat, eueuh darajatan si Walang Sege mah sia. Yeuh, tapi indung sia nu disebut Tunggu Rahayu deuleu. Ayeuna keneh sia kudu babakti ka aing, sia teh ieu anak aing. Anak aing sia teh deuleu yeuh. Ceuk Ratu Aning-aning Kingki. Nuju ka Patih Walang Sege harita teh ngan bae. Nu dititah mah keukeuh we ngajega bari teu lemek teu nyarek para mitra sadaya. Manehna tetep ngabedega di dinya. Harita Nyai Aning-aning Kingkik nyarita deui. Kunaon sia hah? Kalah ngajedog wae deuleu. Kunaon sia ngajedog wae? Daek ngagugu kana kahayang inung deuleu. Ceuk Ratu Aning-aning Kingkik. Cacaritana tetep sugal. Ari jaka bantangin batane malan mah para wargi kalah kang ngareret ka Patih Walang Sege. Ama naha leres ieu teh. Istri teh biang jisim kaula ama. Cenah nuduhkeun ka kugadona. Patih Walang Sege nganyakeun tibangku unggeuk bae. Kunaon atuh ama teh? Salami ieu ngarusiahkeun ka jisim kaula. Cek jaka bantangin deui. Samemeh nembalan. Ki Patih Walang Sege ngarenghap heula.
Susah ngajawabna dulu Bantangi. Susah ngajawabna Bantangi. Tapi keun ku ama diterangkeun. Sugan baik, sugan jeung sugan maneh ngarti. Anak kieu sabenerna riwayatna. Emal Kipatih Walang Seugeuk kituna bari barabat we para mitra ngadongengkeun riwayatna baheula. Baheula jauh ka baheula mula cenah karajaan Burak Setraganda teh geus hayang meruhkeun karajaan Pulo Majeti. Sabab ti baheula ge Ratu Aning-Aning Kingkik mah hayang boga kakawasaan di ieu jagat. Ngan sawaktu hayang meruhkeun Pulo Majeti kaburu dihalang-halang ku Patih Walang Seugeuk. Nu harita masih kene babakti ka karajaan Galuh. Anika ulah kokomuan make hayang jadi makhluk pangjugalan. Ingat ye, ingat kaula mah teu satuju anika hirup sakama-kama. Aya paribasa tunggu diraruncatang dirumpak. Cek Kipatih Walang Seugeuk para wargi anu mulia. Atuh Aning-Aning Kingkik harita teh tuluy manehanana ge seuri para wargi nganyikiki malah dituturkeun ku siluman-siluman sejena. Kaula ngadenge beja yen hiji-hijina manusia di Galuh. Teu kabitaeun ku awewe teh ukur anika deuleu. Tapi kaula teu percaya sabab hiji-hijina jirim awewe nupang bisana dina meruhkeun lalaki. Ukur kaula deuleu. Moal aya lalaki nu bisa nahan godaan asmara ti kaula. Kajaba nahan asmara nepi ka koyor deuleu. Cek Ratu Aning-Aning Kingkik. Patih Walang Seugeuk ukur mesem. Malah kusabab asa dilelece. Ratu Aning-Aning Kingkik harita kene mapatkeun jang jawokanana para mitra sadaya. Ieu dongeng waktu baheula cenah waktu Kipatih Walang Seugeuk keur ngahareupan Ratu Aning-Aning Kingkik. Kitu riwayatna baheula para wargi sadaya. Naon nu rek dibaca ku Ki Aning-Aning Kingkik atawa rek dibaca ku Ratu Aning-Aning Kingkik harita para wargi anu mulia hiji jang jawokan. Nu ceuk riwayatna bakal meruhkeun cenah hate lalaki. Sing sakumaha lalaki kuatna oge cenah nahan nafsu asmara. Lamun eta jang jawokan dibaca atawa diucapkeun ku Ratu Aning-Aning Kingkik bakal cenah lemah iman eta lalaki langsung tuluy kabongroy, langsung tuluy kabita, langsung tuluy serah bongkokan ka eta Ratu Aning-Aning Kingkik. Kira urang baca ku Mang Jaya para mitra. Wah diturutan begitu. Harita ge anu katelah nyimas Ratu Aning-Aning Kingkik macakeun jang jawokanana anu eusina di antarana kieu. Asihan aing si taruk gadung. Sataruk nu matak lanyung, salamara nu matak hayang. Sasoeh nu matak leweh. Siha-asiha ka badan awaking badan ngagorempah hate kabenya. Bayu mukul birahi ka bawa pae. Kitu para mitra sadaya cek Ratu Aning-Aning Kingkik bari niupkeun atuh nyaeta jampe tea. Ratu Aning-Aning Kingkik pepeta para wargi. Pepetana bari ngahudang asmar, boh giler panona, boh cenah renyu bibirna,
ditambah ku oyag awakna jiga orai keur ngibing. Tapi patih walang sege kalah kamesa. Saeutik es tuning teu kagoda, malah bekilila Ratu Aning-aning Kingkik ngagoda nafsu na asmarana walang sege. Nu kasiksa lain batur tapi kalah kadirina sorang. Tibalik para wargi sadaya, tibalik harita teh. Jiwana ngagolak para mitra sadaya. Rasa atuh cinta na aina tibalik kadirina. Rasa asmara na jigarek bitu. Malah akhirna manehna hahargungan menta ditulungan. Awak Ratu Aning-aning Kingkik gogorentelan kasiksa kurasa birahina. Aduh, tulungan kami, tulungan. Tulungan kami, tulungan. Tulungan kaulah. Tulungan kaulah, geura tulungan. Ya kaulah teh kuat. Aduh, kaulah teh kuat. Teh kuat, kaulah teh kuat. Cek Ratu Aning-aning Kingkik para wargi sadaya. Ngahegak bari jeung humarurung. Kupati walang sege diantep karep nepikeun ka Ratu Aning-aning Kingkik. Beuki hahargungan lir anu nalangsa. Tulungan kaulah, tulungan. Tulungan kaulah, tulungan Kakang. Kakang walang sege, tulungan kaulah, tulungan, aduh tulungan. Cek Ratu Aning-aning Kingkik sorana les-lesan para mitra. Asiga nu ngahlas harita teh menta tulung kaki patih walang sege. Kulantaran rasa cinta anu ngagolak dina hatena. Harita ge para mitra atuh tibalik, atuh harita ge geuninganan pelet nu dikeletkeun ku manehna teh. Pelet jeung jang jawo kanu diacapkeun ka manehna geuning tamiang melit kabitis. Kalah kadirina nu kagoda ku Kipatih walang sege. Ur ari harita ge para mitra sadaya. Atuh mireungeuh kitu mah Kipatih walang sege harita ge karunyaeun para wargi. Sok ku kaula ditulung. Sok asal andika janji ngabubarkeun wadia balad siluman jeung karajaan Burak Setraganda. Montong kumawani meruhkeun Pulau Majeti. Sakitu pamenta kaula ka andika. Pokona mah eueuh deui ku kaula bakal ditulungan sing sakur kabutuh andika. Syaratna eta kahiji bubarkeun nagri Burak Setraganda. Andika geura babalik pikir. Andika ulah kumawani hayang ngawasa. Jeung andika ulah kumawani hayang nyerang. Jeung hayang meruhkeun nagara Pulau Majeti. Sakitu pamenta ti kaula. Kumaha kira-kirana naha eta pamenta kaula baris ditedunan ku andika. Saupama pamenta kaula ditedunan ku andika, mangka sing sakur atuh kahayang andika bakal ditedunan ku kaula. Nyimas Ratu Aning Kingkik dina waktu harita sabada pamentana ti Kipatih walang sege. Harita keneh Ratu Aning-aning Kingkik ngajawab. Duh Kakang, naon patalina sareng Pulau Majeti? Apan Kakang mah milih bilu ka Galuh? Cek Ratu Aning-aning Kingkik. Dadana renghap ranyug para wargi sadaya. Atuh jeung eleke sekeng atuh. Sabab teu kuat nahan nafsu teh. Malah teu kuat-kuatna awakna ngadeg-deg jeung kesanga meuni atuh kaluar sa awak-awak. Nya.
kaula geus tetep tumetep di kerajaan Galuh. Jeung embung bilu kepindah ke alam Pulau Majeti, nagara Onong. Tapi sanajan kitu, da Prabu Selangkuning tetep panutan kaula. Kaula embung aya kakuatan seje nu ganggu kana karegejegan Pulau Majeti. Tembal Kipatih Walang Sege parawargi anu sok janji moadek ganggu ka Pulau Majeti. Kakara kaula daek nulungan andika. Cek Kipatih Walang Sege deui para mitra ngajelaskeun sakali deui naon-naon cenah harita teh. Pamentana ti Kipatih Walang Sege jang jawokan pelet bogana ratu aning-aning kingkik bakal malines kadirina saupama nu digoda kumanehna cenah para mitra teu galider atuh bisa nahan asmara. Lamun eta anu malih kadirina teu dibuyarkeun, ratu aning-aning kingkik bakal palastra sabab kasiksa ku kahayangna sorangan. Kahayang rasa asmara nu teu bisa katahan. Itu sababna batan palastra balukara nafsu asmara. Ratu aning-aning kingkik harita ngucapkeun janji pasini pasang subaya. Yen manehanana cenah rek nedunan sing sakur kahayangna Kipatih Walang Sege. Bari nyarita kieu ki aning-aning kingkik, kaula janji moadek ganggu ka Pulau Majeti. Sok asa nafsu asmara kaula bisa diperaikeun. Nafsu asmara kaula atuh bisa kaubaran. Nu bisa ngubaran nafsu asmara kaula iwati andika Patih Walang Sege. Tulungan kaula ayeuna kene. Lamun teu dikululungan kaula bakal palastra moal aya di kieuna. Kaula janji sing sakur kahayang andika ku kaula dicumpona. Jeung deui kaula janji ti ayeuna kahareup kaula moal saraka. Sakali deui moal saraka, kaula rek turut kana kahayang andika. Geura cumponan kahayang kaula ayeuna. Moal kaula. Moal rek ganggu ka Pulau Majeti. Cek ratu aning-aning kingkik. Waktosna para mitra anu mulia.